mentek ditupja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet asanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah asah kal dakik dan atuh daki maka itu nah setahun ko sebulan sebulan ko seminggu seminggu ko sapoe sapoe ko sajam sajam sakumaha okos meuleum daun kurma anu garing prat beres perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi bakal perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi eta teh cepet jasa wari sampai kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masukkeun ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nungaran usim hujan nungaran usim panas musim hujan diisi ku panas musim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab terjelas hujan dan diperkirakan bulan eta hujan baik jadi perkirakan bulan eta bakal hujan diperkirakan bakal hujan henteu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun hujan eta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan teh sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi